kumaha ieu teh supaya Allah ridhoeun ka aing. Nah ieu geus iman jihad baheula kuari geus iman berjuang kudu kumaha ieu berjuang teh kudu kumaha. Nah ieu Imam Bahaudin kunaon dia iman ka Allah jihad fisabilillah kerahkeun sakuat tenaga urang porsina naon jeung makomna naon kumaha kaayaanana ja perang mah kuari kurang henteu tapi naon kurang nu bisa diperjuangkeun kuari di lembur mungkin keur ngabangun masjid mungkin keur ngabangun pondok pesantren mungkin keur ngabangun majelis taklim neuk muludan ulah dideuleu duitna tah sia luhur Kangjeng Nabi na dideuleu. Pernah henteu urang ngalindung ka Gusti Allah tengah peuting moal wakang ngeunaheun ibadah lain boga jeung teu bogana ulah nyantelna kana dunia karak nikmat ibadah tah karak meunang eta bebeja ka guruna karak horeganan setungtung di kolbu urang aya dunia anu ngait moal wakang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah hayang ngeunaheun ulah ngait. Mobil boleh boga jang kepentingan imah boleh menang nu gede jang kepentingan jang nu ngarendong jang ngaji ulah ngait saeutik-eutik acan di jero hate karak nikmat ibadah. Ya Allah ya Rabb iman heula an aminu billah geus iman jahidu ma rasulih ulah cara munafik ketika ditita berjuang teh istadzana ka ulul pauli nu sarugih nu boga duit nu boga wawasan anu boga pangaruh mah minta izin manehanana wa qalu zarna nakum ma'al qaidin kiai dek milu tapi kami mah misah munafik kos kitu teh eta karakter munafik nu kos kitu tah zarna nakum ma'al qaidin kami memal milu lah geus lah kiai lah neuk di imah bae teu milu berjuang berarti aya naon di jero kolbuna. Babari jadikan munafik mah ulah kade ulah kabita ku sorbana ulah kabita ku jubahna kolbu mentek cek Tuan Syekh Abdul Qadir kumaha yang ngahareupan jelema ka muridna ngahareupan jelema kumaha nu dideuleu teh pakaianana nu dideuleu teh pangkatna nu dideuleu teh dundiana indit sia murid aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dideuleu eta deuleu agamana baju mah babari aya tokona lamun memang ahli supi ku udang-udang jeung ku jubah atau eta tokona ge nu boga tokona teh eta toko supi ngaranna boleh hese-hese teh ulah awas ngahareupan jelema lamun neuleuh pangkat lamun neuleuh dunia lamun neuleuh pakaianana moal husul sia ilallah nu kudu dideuleuh adalah agamana teu nyaho cenah lalaunan belah dieula nu kudu dideuleuh kekuatan imanna henteu nyaho moal kebel ke ku Allah bakal dibere ka nyaho bae nyawa sebab maksudna eta sakumaha pamaksudan urang Allah bakal mere urang dek ka mana ieu kana dunia Allah bakal mere leang lawang-lawang dunia urang dek ka mana dek Allah bakal dibere lawang-lawang dunia sedengkeun ka Allah aya lawangan salawang Kangjeng teh geus mempersilahkeun mere mandat ka Sidina Ali melalui Sidina Ali lawang ma'rifatullah teh Kangjeng Nabi ngan Kangjeng geus mere mandat ka Sidina Ali kitu keneh ka Sidina Abu Bakar jalur eta lah nah ieu nu sakumaha tadi urang bakal haul teu kebel can kebel perasaan teh kamari hutang can anggeus keur haul kamari ngahutang baju can kabayar geus haul deui atuh ngahutang deui bolon ulah hese-hese tah pemajikan itu Masya Allah cenah keur haul nu itu tah ieu na gedong na karang-karangna bonna can kabayar kabeh ku ada haul deui tambahan deui ku sia aya betah mah sia boga pemajikan kos kitu betah teh sia boga pemajikan kos kitu tah betah teruskeun sia berat sia di akhirat je neangan pemajikan mah anu litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah lamun eueuh nyana teh urang rindu mun urang eueuh nyana rindu lamun urang boga mere ka nyana mun urang teu boga nu nyana dibikeun ka urang mun urang teu hudang dihudangkeun ku nyana lamun urang teu hudang ditoelan ku nyana terus sia masuk aju ka mana bae eta kan litas kunu ilaiha lain haju manyun bae pemajikan teh urang kudu ngahadaman pemajikan naonan
tuh litas kuno sakinah ngeunaheun ulah jauh-jauh neng asana aya neng mah ngeunaheun tentrem hate eta berarti beneran kitu keneh kakak aya keur teboga kegiatan mah ulah ka mana ka emang kunaon atuh kula aya kakak mah ngeunaheun bae eta kan ngeunaheun ieu mah urang di imah teh kos neraka jahanam belit aing di imah ye gadenge sorana ge sakumaha ngadenge hantu amboh budak di luar kieu budak nyatas isya pajar istirahat ku batur mah pajar istirahat berarti di jero hareudang ye kieu horenganan teh dibukakeun lawang tak ulah datang ka kos kitu litas kunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah saling pan aya we teh di kasalaki mentaan bae duit teh giliran salaki teu boga bae nanya neng aya duit teh emang kunaon kitu atuh ieu saongkos mah teu boga deui atuh eueuh beak apa majikan kos itu hese heuh nyokotan beti urang-urang butuh beti aya kadanan ka bangona itu ngaroko emang teu boga duit kitu atuh sia nyaho mah ye atuh bebeja ka kula satungtung kula aya keneh kula boga jang kakak anting jual anting ye iya tah 15 gram kayak belikan 20 kak sial kos duga naon orang garong sia aduh Gusti Allah nah iya tah aminu billah wa jahidu ma'a rasulillah ma'a rasulih nya nama bebeja moal milu nya nama bebeja milu mamilu tapi kieu maksudna nya nama bebeja ndek berbeda tidak sauyunan urang pan boga nyanyian di Indonesia manuk dadali Masya Allah ngapak apak-apakan hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak hebat jasa istimewa manuk dadali mah beda kapan jeung manuk bango mah bangun babarengan ka ditu aya bae tah dihandap teh eta kadeuleu ku nyana bangkong nyana mah turun sorangan bango eta kos bareng plak di deuleu dihandap aya bangkong turun nyana mah nu ieu mah teu ngalih ka mana batur ayeuna we bango eta kos kitu tah dalali mah tilok maduk dalali mah lamun geus babarengan we terus kajeun teuing aya dahareun aya naon henteu eta manuk dadali tah jadi manuk bango mah munafik eta kos kitu lamun aya di lembur urang nah geus we bango geus si bango sia teu beunang neuleuh kakerepekan ya Allah ya Rabb Masya Allah utubi ala qulubihim disestempel hatena kajian teuing diajakan di dunia teh kudu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul lantaran geus disestempel teu yahoeun mangpaat iman ka Allah jeung mangpaat iman ka Kangjeng Rasul istu stempel sakumaha stempel bae kafir diberenya halamun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul haju berjuang digugur di medan laga langsung sorga lamun henteu gugur luhur agama Allah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih bagi jelema-jelema nu berjuang nyaan tetep bae lantaran geus disestempel hatena teu kageuing teu kabita nya stempel teh ngaran ketika dicaritakeun aya sorga aya jeung neraka tepatna sorga teh jeung jelema nu iman jeung nu berjuang jelema nu nyaan ka Allahna bakal dibere surga berikut jeung kanikmatan sorga lamun henteu iman jeung teu berjuang bakal dikanarakakeun lantaran geus stempel henteu oget saeutik-eutik acan teu oget saeutik-eutik acan tah ieu sing ada bersih geus stempel naudzubillah min dzalik kakafiran kamunafikan geus jaho di pangajian teh kredit haram lantaran geus waktu biala kulubihim nambahan deui kreditanan haram sia ngeundeun duit deposito eta teh duit haram sia tah anakan tah icuan tah bugaan tah sia cenah moal maju lain dicaritakeun baju aing nyaritakeun ke baju diri menuju Allah negara Allah kos kitu bae ge teu baju-baju sanajan terus bae ge dia teu baju geuninganan nah
kuari majukeun diri urang menghadap ka Gusti Allah lantaran geus disestempel nambahan deui kamari karaksa miliar tambahan deui 2 miliar tubi'a ala qulubihim di karumahan titah ulah korupsi teh tambah-tambahkeun muat baheula mah korupsi teh perorangan kabelah dieuna berjamaah kuari bajeng meja-mejana milu korupsi wabeh korupsi di kumaha wa tubi'a ala qulubihim kiai tinggal kiai jaya kiai di negara lain neuk titah nganasehatan nyana neuk ngan sakada jadi batu loncatan be jadi kokosen bahkan kan di urang teh wakilna tuh kiai geus kadengek sorana teu aya sugan seetik atuh dentuman-dentumanana teu aya atuh nyanggakeun ieu keur carita can aya bae heulanan kakarake nyaritakeun salam lu kamari ieu haram ka kafir kuari mah jadi meunang kamari ieu mah ngaharamkeun manehanana teh ber kuari jadi ngahalalkeun kakarak eta we ge urusan nyana jeung urusan negara atuh mah teh urang ngan sakadar nyarita hungkul jelema bodoh urang dah sia ngocoprak bae ya teh bisa ngocoprak ulah ngomong ya teh bisa ngomong doang geus sakieu teh demo henteu aing daftar henteu ngan ngomong doang yang saksi ke di akhirat panggil aja sih siap bos ya berapa tahun kamu hidup tanya ke malaikat catatanana sabaraha ti lahir datang ka paeh be kosong pernah tanya pernah teu ngutarakeun tentang riba tanya malaikat tulisan aya saksina saha toh saksina Kipu Doli pentaji eta tadil aya sakeut tah jak engke aing badak tongtrong teh diingetkeun eta inget ka abah bae atuh nongtrong jang saksi teh tongtrong teh ke jelema ya tongtrong ke tongtrong teh ngomong begitu urang dik diseret cak tongtrong jangan emang kunapan kula saksina nyana salat berjamaah tak kula ieu dipeupehan bae ge teh saksi nah mantak tongtrong diantepkeun bae di dinya teh jang saksi doang prak teh ditabeuh-tabeuh ku santri tah ieu wa tubi'a ala qulubihim lamun geus disestempel kana kakafiran stempel kana kamunafikan atuh pahum layap kaun moal ngarti naon kamangpaatan iman moal ngarti naon kamangpaatan jihad moal ngarti mesti kumaha sih hirup di alam dunia nu bakal berlanjut ke akhirat teu ngarti geus memang abaikan stempel teh ngaranna wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun na'udzubillah min urang makan ieu teh nu mantak urang datang teh neuk micenan stempel minimal di tap ak ai salah seetik doang geus ya protes kai sia mau loba jasa salah baca ya mal kebal deui ge ka Allah mesti ditanya ya teh ku Allah teh mun dagang emas kudu kumaha mestina mun dagang karung kumaha mestina mun dagang bubuhan kumaha mestina mun dagang kenteng kumaha mestina mun dagang besi kumaha dan perdagangan besi teh aya ridho Allah namun orang jadi calo kebenaran bisnis tanah kumaha mestina antara penjual jeung pembeli besi engke aya lu batur dijual ku urang di meteran ku urang kuari ngeunah jadi mobil Avanza kuari ngeunaheun jadi mobil Fortuner kuari ngeunaheun jadi imah kuari ngeunaheun bisa kawin deui dan lain sebagainya horenganan di akhirat bakal dibeuleuh ku gara-gara meteran singa ade urang hirup kitu keneh urang jadi kiai bangun hebat nyaritakeun hukum orang keur ngajualan ayat batur mah ngajualan bonteng nya mah ngajualan ayat leuwih parah teh mah kiai tolong jualan ayat sing hade koreksi heula diri urang Masya Allah ya iman ka Allah di zaman baheula berjuang melalui perang lakin rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim tetapina Kangjeng Rasulullah jeung jelema nu ariman bareng jeung Kangjeng Rasulullah perang berjuang bi amwalihim wa anfusihim make harta jeung awak kerahkeun sekuat tenaga mun nganggap dunia ina jadi sarana pikeun wusul ilallah
nah lamun geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, berjuang ngaluhurkeun agama Allah, naon sarana nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang, harta, awak, nyawa sekalipun. Wa ulaika lahumul khairat, etalah anu ngabogaan kabagusan, kahadian boga pertimbangan-pertimbangan. Di dunia teh boga pertimbangan mana yang kemanfaatan akhirat, pertimbangan karena ieu tah wa ulaika lahumul khairat. Aing kudu kumaha ieu teh jadi sekolot, pertimbangkeun diri urang, aing kumaha atuh ieu teh ja aya harta, aing kumaha ieu teh kumaha ieu teh supaya Allah ridhoeun ka aing. Nah ieu geus iman jihad baheula kuari geus iman berjuang kudu kumaha ieu berjuang teh kudu kumaha. Lamun geus bisa deangan kamangfaatan jang diri berarti wa ulaika lahumul khairat fid dunya wal akhirah. Bahkan wa ulaika humul muflihun, eta lah jelema nu bahagia sebab bisa mempertimbangkan diri. Neangan kafaidahan jeung kamangfaatan diri kudu kumaha ieu di dunia. Mun aing jadi pejabat kudu kumaha, lamun aing jadi pedagang kudu kumaha, lamun aing jadi kiai kudu kumaha, lamun aing jadi pembisnis jadi kudu kumaha. Nah ieu teh kudu mempertimbangkeun diri sebab urang teh deuk menghadap Allah. Lamun urang bisa berjuang ngaluhurkeun agama Allah sesuai jeung porsi urang, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Harta orang pakai ngagungkeun agama Allah, ilmu orang pakai ngagungkeun agama Allah, diri orang pakai ngagungkeun agama Allah. Wa ulaika lahumul khairat. Nah ieulah nu boga-bogaan kabagusan-kabagusan fid dunya wal akhirah. Wa ulaika humul muflihun, eta lah jelema nu bahagia. Jelema nu bahagia teh geus dicawiskeun ku Gusti Allah. Adallahu lahum, Allah nyawiskeun mempersiapkan yang jelema-jelema anu iman, anu jihad, anu berjuang ngaluhurkeun ngajungjungkeun agama Allah melalui harta jeung awak, bakal diberi kebahagiaan. Bahagiana berupa jannati tajri min tahtihal anhar, bakal diberi surga anu gambaran surga teh ngalir ti sisi ti gigir, bangawan-bangawan cai-cai. Urang ge kuari teh ngagambarkeun surga di imah urang teh nyeun, akuarium ngagambarkeun surga di imah urang teh nyeun, air mancur ngagambarkeun surga di dunia keneh ge. Cai sing kerelek, masyaallah eta teh ngagambarkeun surga geus ulah di dunia mah engke bae di akhirat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, bangunanana di surga mah ulah ngagambarkeun bata cisoka. Bata cisoka mah beureum mah bener beureum, tapi lamun kahujanan balik deui jadi taneuh. Sawareh tapi cek urang cisoka kok kitu amat cenah. Bagani loba jasa nu ngaji urang cisoka. Atuh kos kitu cenah batuna beureum mah beureum. Kahujanan jadi taneuh deui. Pan aya batu bata mah henteu. Kahujanan kaanginan batu bata tetep batu bata bae, asak ngaranna. Ieu mah henteu pan. Mantak cekna kudu gegeran ieu mah dibangunkeun cek. Tah ulah nyaritakeun gambaran gos kitu. Pokona mah tina emas, tina perak, tina inten berlian, berbagai warna-warna sing kolocor ti sisi ti gigir. Tajri min tahtihal anhar, sabaraha taun dirinya, setahun, 2 tahun, 10, 100 tahun, khalidina fiha, salilana menikmati kenikmatan surga. Zalikal fawzul azim, etalah kebahagiaan anu puang gede-gedena. Di dunia orang 50, 60, 100 tahun dikorbankan ku orang, tenaga orang, pikiran orang, harta orang, sakedeung nisbat di abadal abidin khalidina fiha. Bahkan orang bakal kaduhung ke di akhirat teh, duh aing kaduhung nu ka surga ge bakal kaduhung lantaran teu nyaan baheula ngerahkeun tenaga, ngerahkeun ilmu, ngerahkeun wawasan, ngerahkeun kemangga boga. Sieun urang teh sieun susah, sieun ieu, nah ieu kasieun ieu lah ngahalangan derajat urang. Urang kuari kan sieun ieu loba kasieun urang. Taruhlah perang mah urang kuari mah eueuh. Ja kudu aya hulu pan perang teh, perang sambarangan teu naonan. Perang teh kan kudu aya panglimana nu diperjuangkeunana naon, klimaksna datang ka mana, alat-alat perangna kumaha atuh kan kudu jelas. Henteu meunang urang di negara urang aya pamimpin, urang nyieun pemberontakan, makar atuh ngaranna teh meunang tetep bae.
lamun endek ge lamun endek atuh kudu jelas pemimpinna datang ka mana bakalna jeung kudu kumaha teknik-teknikna atuh kudu jelas kan. Nah teh kudu bari mah maringan urang berjuang melalui diri urang mah naon nu boga disalurkeun ku urang eta bae heulana mimitian. Assalamualaikum di mana sih aya? Oh bola ti anu aya naon bola candahar ieu ti kamari. Juk cukup ente sia ieu saminggu 1 juta. Hah? Aduh udah aja sacan manggih cenah nu ngomong kok ieu cakian engge ledek mere ieu ngomong doang. Tadi dah udah didoakeun we sial. Ya Allah ya Rabb. Waalaikumsalam. Aduh boleh. Nah, ini guys. Pohoan teh urang mere kos kitu kaya deh tah eta. Masyaallah kadang poho. Poho urang beberean nu kos kara itu tetep poho. Nah ieu jadi amal. Kadang-kadang anu gede mah pan ieu tah ke masjid beritakeun nya. Geus bae mere urusan berita jeung teu berita teh urusan panitia asli nama kan kulantaran ku hari panitiana teh jujur jeung teu adil eta doang teh permasalahan mah kan diberitakeun datang tah henteu sieun sebab panitia masjid geus teu bereres kabeh ge. Ih sorban tinggal sorban kadang-kadang duit jelap di sorban. Ieu permasalahan teh ieu kos kieu tah berjuang ayo naon nu bisa kurang. Nah kalau bah urang hudang ayo bisa 2 rakaat sholawat ulah loba-loba 11 tapi terus continue unggal penting eta berjuang urang aya waktu ngaji ka dieu waktu matun teu aing minggu kamari mah teu ngaji mah ngabesan ya guys atuh teu ngaji minggu hareup biasana moal ngaji deui aya deui nu ngabesan atuh masalah asalna minggu hareup ge moal atuh siapa henteu ieu jari nu ngaji mah aduh besok ngabesannya aing mah kieu bae ini lantaran aing mah ngaji mal milu ngabesan dan ngan aing undangan ngan malu ngabesan emang aing waduh ieu mah ngaji ieu permasalahan aing ngaji ye ieu mah kan dulur mah dulur bae heulanan tapi sia ti heula bae ka ditu aing mah ngaji heula kek sakaburuna mantes ngaji tah eta jelema hebat tah kos teh hebat di benduan mal kebal di benduan ge wow cenah giliran teu ngabesan teu ngaji ngabesan henteu ngaji henteu pancak dulur nanti goblok sia kamari mah bebeja ngabesan kuari henteu nanaon teu emang dasar munafik ieu dulur aing. Tah iyalah berjuang sabisa urang keunangkeun ngeunaheun ibadah cara Bahaudin anak Sabandi nu urang ka Uzbekistan kaditu ziarah be makamna terasa ieu kan kentong Kutubul Aulia di Naqsyabandi anu julukanana tangan bekerja hati berzikir. Naqsyabandi tangan bekerja hati berzikir terus we nyana makan tani macu Allah jadi iya nah digawe bisa dipelakan tapi hati Allah saha nu kitu kuari macu ja eueuh urang geuleuh di mana ge asalna teu manggih eta urang mana eta ngomong kos kitu atuh ja urang teu manggih kos kitu mah ya hese hehe atau orang nimbang bismillahirrahmanirrahim nimbang gula di jero hate mah Allah di mana anu aya nu kos kitu ja hese aya Bahaudin tadi Allah asli Bahaudin mantap petani ulu. Nah di Uzbekistan teh bubuahan bunungaran anggur numaran aprikot asli aprikot eta bubuahan asli pepelakan Imam Bahaudin anak Sabandi aslina eta ngandung rahasia mahal dijual di Mekah ge aprikot anu encan dimodif asli masyaallah nya amis nya seungit nya eta teh ngadaharna aya aturan kos korma ajwa kangjeng di daharna 3 qoblas subhi bakal muncar tapi nu asli pan kieu cenah ngomong nu asli jeung teu asli kuari mah tamur eta bisa jadi ajwa
Kula ngobrol di Madinah, ieu korma-korma nu biasa bisa diajwakeun, dimodif gara-gara orang Indonesia kena tolol tuh. Orang Indonesia mah teu nipu teh di Mekah ge terus bae. Tuh, diajwa-ajwa. Oh, aya nu semua ya, nyaho bae kuari mah lain asli. Nu aslina ajwa Kangjeng, tanahna ge khusus cara cabe, cara jeruk eta teh di tanah-tanah tertentu sanajan Garut segarut kabeh. Nah, kuari aprikot eta teh pepelakan Imam Bahaudin di bedaharna memeh subuh 3 sarua jeung aya rahasia-rahasia buah aprikot. Tapi ulah nu geus di naon kitu modif ulah asli. Eta melaka Allah. Allah. Geus dileuweung bae kan Imam Bahaudin. Dileuweung nya ku dileuweung-dileuweungna bisa ngobrol jeung manuk. Jeung manuk teh ngobrol. Jeung hewan-hewan teh ngobrol, jeung bajing. Jeung kadal. Urang jeung kadal osok. Saya dipaham bae ongkoh deh. Heran nih aja pala linternya saya murid aing ieu. Jadi ngomong kadal teh aja dek. Oh iya. Nah, tulan nembalan sih bae kos-kodok endogan. Tah ya. Imam Bahaudin dah sok ngaji kan di kota ngaji zikir. Boh santero murid datanglah ke Indonesia Naqsabandiyah. Ieu mah keur jaritakeun nyana keur ngaji kieu. Kan ngaji ahli Allah mah ruhani nu dibawa teh sanajan fikih, sanajan tauhid nu dibawa teh ruhani. Jadi ka Allah ke henteu ilmiah nu saluluguna ilmiah. Imam Bahaudin keur ngaji jol memanu. Kikituan masyarakatnya ngobrol lagi ngan kadenge kieu bae kuari mah kieu bae cek nyana geura balik bae ke kula ngutus ulah cek nyana ulah ngutus nu sasaha mun cara ngomong urang mah kudu mama bae ka ditu da tuh geus bae ngaji stop wallahu alam bissawab berangkat bae nyana barang berangkat horenganan ka hiji bangunan deket masjid aya majelis taklim kita luturkan kudu saja jadi intip horenganan di dijan teh tah manuk nu tadi aya datang kieu bae tah Imam Bahaudin da coba sasa kadia ge tokoh daratang atuh ja apal ka Imam Bahaudin mah ieu saha nu sok ngalaan manuk di dieu ye ulah cak cenah teh maksudna naon ih cak cenah dialaan ge anakna aja dipencit pake dahar geus sabaraha kali aya meureun bangsa 3 kali mah cak cenah anakan kendogan deui kendogan na ieu wayahna cek nyana ta ieu tah makna nyana bebeja tah kula geus 3 kali anakan anak kula eueuh bae sedih jasa cek nyana menta tulung ka kula pangamankeun cek nyana ceurik pada eta geus panjang ta dongengna ieu mah nu dimaksud kaeta nyana bisa ngobrol jeung manuk eta kolbu pohara jasa nu atak besi ayang ke di lembur urang nu kikieuan ta jeung manuk eta keur ngobrol di Garut eta geus kikian we udah geus kileus segede poleca mandi encan manuk we di kieu-kieu berarti cenah ngarti ka bahasa manuk eta besi haji pendi ke kikian ka manuk rante maksudna nyana teu boga manuk berarti lang maling manukna yang manuk Masya Allah luhur amat Imam Bahaudin datang ka bisa ngobrol jeung manuk kanyahoan teh mah ku masyarakat kabeh akhirnya kan ditanya tobat kula moal ikos kitu mah muhun cenah ulahnya atuh manuk nage ceurik unggut-unggutan ka Imam Bahaudin hatur nuhun ieu ge sarua atuh kula ge mun nyaho mah moal dah kula mah ayeuna mah dek guguru bae ka mama eta bisa ngobrol jeung manuk kumaha cek Imam Bahaudin jababari nu hese jak kula mah di mana kaleuweung lain manuk bae hiji-hijina daun nanya ka kula haju ngabejakeun manfaat jeung madaratna daun tersebut jaher teu hese cek jana teh naon atuh nu teu nanya kabeh binatang-binatang leuweung jananya ka kaula jeung mempersilahkeun diri naon hesena jat teu gaib nisbati waliullah tuh gaib tuh di mana cenah kieu bae cek Imam Bahaudin geus bae naon nu aya serahkeun ka Gusti Allah
Mulayan ku ari ibadah ka Gusti Allah tanpa mengurangi, digawe orang leungeun tetep digawe tapi kolbu ka Gusti Allah sok geura bisakeun. Tangan bekerja, kolbu berzikir. Ngomong mah babari teh ngomong. Babari teh ngomong babari. Heuh, mantep kayak jelema sok heran gua lagi. Jelema motorna pareum mah dudut. Asal diselah dudut terjadi. Geus bae. Hesengna teu isuk datang ka dohor datang ka asar. Tah aing ka kiai baca kieu. Nanti cai kiai gua motor teu lempang deum. Bengkel, tah mah urusan atuh lain cai. Ulah geus seuri bae. Sia salah atuh. Kos kitu batu bengkel tah urusanana kabel-kabel. Atuh kunaon minta cai ka dieu lah cek teu kamu malah mangga ka kiai bae cek mal ka bengkel cek teh. Emang kunaon teh boga duit cek. Ngecai ku aing dibere duit teh ka bengkel teu kalau lain eta maksudna kula mah lain cek minta cai bae. Ya tuh cai teh ya cek kana. Dia mah mesin kan urusan. Hai bismillahirrahmanirrahim. Gusti tah dia motor Gusti jelema nage nu Gusti jelema boga keperluan tah ieu teh sabodohnya tah. Kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor. Lempang motor. Wah, nah engke-engke di mah inget teh kudu ka bengkel. Siap. Oh, tuh siapa pacar dukun aing goblok. Nah, ieu Imam Bahaudin, kunaon dia? Iman ka Allah, jihad fi sabilillah, kerahkeun sakuat tenaga urang. Porsina naon jeung makomna naon kumaha kaayaanana ja perang mah kuari kurang henteu tapi naon kurang nu bisa diperjuangkeun kuari di lembur mungkin keur ngabangun masjid mungkin keur ngabangun pondok pesantren mungkin keur ngabangun majelis taklim neuk buludan ulah dideuleu duitna tah sia luhur kangjeng nabi na dideuleu tapi lamun panitiana bener ya kan kadang-kadang kehalangan ku panitia terpercaya aing dan nuker ieu ge bakakak sabaraha aing ngirim nu kaluar mangan 5 ai eta 30 deui bakakak ka mana mah nya dilag-lag kunjana kabeh sabenerna mah atuh asal geus dikaluarkeun we bakakak mah pasti didahar kan ulah boga pikiran kumaha geus didahar penting didahar we kan maksudnya mah pan meureun hayang ngajamu tapi bakakak kan aya didahar ona beusi dijual aya bejana tas buludan kajual bakakak ieu teu beres jasa ya. Nah, berjuang terus diikhlaskan lillahi ta'ala lempengkeun. Tah Imam Bahaudin bisa ngobrol jeung manuk jeung hewan jeung segala rupa ieu akibat lillahi ta'ala. Panjang ke dongeng perjalanan Imam Bahaudin bahkan ulah ge aya rencana dek ziarah deui ka ditu. Besi deuk milu silakan. Sebenarnya cenah ongkos kiai murah ngan 40 juta. Atuh cenah kula mah bisa boga ngan 10 juta diajak datang ke Singapura agag sia. Iyalah jelema anu bahagia anu iman ka Allah berjuang jeung Kangjeng Rasulullah bakal bahagia diberi jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul wallahu a'lam.